Beruda. Boy, nasi kami rek nyeblak di tukang seblak terlekot terpirang mau aya di Jerogang di Bandung nunggu di review ku artis-artis heueuh. Ai si kami orang Bandung ka mana wae atuh meuni karek ka dieu heuh ya tukang seblak teh dikuatkeun ka pinuh rame kieu teh. Puguh ngaranna teh seblak mah da lo Bandung ngomong mah cenah mahal eta geuningan kana teh mulai dari 10 ribuan aja heueuh. Liwat teh porsi mukbangna hargana teh mung 25 ribuan ari teh meuni reuas di saosan di kecapan kieu geuning seblak teh di dieu mah. Gabreskeun teh pertopingan duniawi jeung micin heueuh. Didik bali 50 juta kali barudak eta sambelna dikuatkeun teu kitu aing mah meuni sia. Aduh kan geus selama hidup 23 tahun ya seblak anu paling lekon anu pernah si kami tingali aing mah. Alah sieun aing mah kadahana naga aing mah sieun maot gara-gara seblak. Tapi kalau mah di dia ya supported para barudak yang selalu mendukung si kami tah. Arang diseleuwekeun teh alah si aing mah meuni ladak kieu barudak. Karege soban pertama si ladana teh bener-bener ngagegel pisan ieu mah kana lidah teh. Aduh kan ieu tapi si teh bumbu asam manisna bener-bener top mantap is the best ieu mah. Kudu deui si damping nama alah si aing mah meuni ngagecrot kieu. Geus mah